Kemana leos nasib padu? Alah batur-batur. Iya. Silaka dunungan urang tingali lumuh. Iya. Munur bahaya ieu jelema ieu. Munur bener. Teu sapira sia jurig. Teu sapiring sia. Marukana kumaha teh makan aing? Percaya. Karasa ku sia. Percaya karena teu dilepaskeun ku aing ge leupas sorangan senjata aing. Tara misleuk ti baheula ge. Marukan la ilaha illallah. Punten kana menawi teu aya agan. Sakitu dunungan nuju di angir nepi ka tinggal. Hebat ya gan. Naon? Tembakan abdi percaya meni plus reti korone. Saja lepas sorangan. Usaha ku abdi. Tingali heula panahna nu saha? Tingali atuh panah dunungan jeung nu akang da beda. Beda lucir dunungan mah. Dunungan mah tuh panahna ge lucir. Nya nu agan teh mani. Ari nu maneh, lah nu maneh kaserekeun nu agan ka jero. Geura sok urang bede. Milih teh percatan maka abdi. Nya ari agan. Nya. Gening nu maneh mah kakara datang. Alah ampun cik aing titah jalan tos ya mah. Sidi ka kota mah loba macet eta teh belegug. Jadi we kitu ngarakeun aing teh. Ih, punten agan ah. Alah. Coba ari ka aing geuna. Kabina-bina teuing. Geus atuh singkahkeun nu kitu digugubung. Nya panahna nya nu gableg nepi ka geuleuheun. Ari eta teh naon diserapkeunana nya di dinya teh maksud teh. Pokoknya manehna. Jawara. Dibalik we teh. Dibalik. Nepi ka urang ngabejaan ari aing. Aduh. Kumaha bira sadayana? Wah, abur. Kitu sia. FSMR. Kawas nu heueuh gini. Kawas nu heueuh gos di kapayunkeun wah. Komo lamun ditah milu festival ya. Ah, moal menang. Heeh, alah. Ambujang. Kang. Ka Manura euy tuh. Oh, Kang teh bade ka Manura. Oh, saya teh sing salamet Kang. Jago saya marana teh cenah beja nama soda-soda gitu. Babang soda peukeun kan. Heeh. Teteh soda-soda teh teteh babaturan seprit. Eta mah soda.
ya guli Dewi Kundi jadi murang kali na Gusti Abiyasa teh anu Cika Raden Dastarata teh geus beger teh jadi pada di pamilihan ke jodoh we gitu tah salah nah naon tapi cing hati-hati di jalan euy luak lieu Pak ya geus aman cu aman gitu we teh makana barang hakan gitu we campuit panggih jeung pasya mamana mah yumput tampi beres Bapak mah tampi beres ya Pak tapi beres lumawi montok oge ayo ah urang kadang-kadang manura salamat ketua kan di alun-alun puseur dayeuh nagara Mandura jadi lautan jalma nu ti tebihna nu ti cakepna kuniraha ngandika sorak kenah dia Manusia gerak-gerak Manusia burang toy Manusia padok bae teh cia Mangga antos. lagi dikesangkep cia Raden Antos. Sakedap deui dinten ka-16 bade dikawitan. Iya. siap Nguningakeun sang putri parantos aya deui dina papanggungan dipayungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan. Kakasih Kunti Ngalibrata pun lancip beres ya Jago Saemara masih tetap Bambang Soda pun lancip wah kakak mereka teh atuh kaleresan pisan katamihan anu daftar anu katampi ku kaula tuh beres ya rupina unian kahiji pamilon kahiji dinten ka-16 nyaeta Prabu Putaksi ti Nagara Piantipura duh beres siap ka unian anu kadua pamilon anu kadua supados dipersiapkeun saja nyaeta Raden Narasoma ti Nagara Mandaraka putra mahkota Nagara Mandaraka putrana Prabu Mandrapati yes Satria Mandaraka ya katamihan deui anu daftar saja Raden Panu ti Nagara Astina beres yang kewe jaya katamihan deui saja Satria ti Nagara Prasajenar tuh Raden Gandara tarupina sakitu anu parantos katampi anu parantos ngalamar atanapi daftar Saemara mangga geura tampi jamuanana ka para pemilon anu parantos disaebikeun dina tempatna sewang-sewang kalayan nguningakeun kumacia ka para pemilon rehing dina Saemara ieu teh teu dilereskeun nyanak rupi-rupi pakarang ya ditawisna cia kangge ngahinarkeun hal-hal anu teu diharepkeun aya pelaturan anu kedah dijalankeun ku dua belah pihak antawis jago Saemara sareng para pemilon hiji naon cia teu kengeng atanapi teu dilereskeun nyolok panon sareng najong larangan iya beres